Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng channelna Yana Ardana. Ieu teh seueur anu komen dina podcast Sata Acana. Kang podcast deui cenah Kang podcast deui. Seueur anu ieu naon teh? Naon Anu tah? nyunkeun podcast. Podcast Nyunkeun naon? podcast sareng Kang Dias cenah. Kumaha? Ku abi teh cenah. Lah kumaha cerita tadina abi teh bade podcast sareng nu sanesnya. Terus Muun, janjian muun. ngan cenah seueur anu ngomena. Yang di Kang Dias deui. Aduh. Abi digeron deui Kang Diasna. Alhamdulillah enak tepang deui sareng Kang Dias. Alhamdulillah. Kuk kalarasan ieu waktuna jeung Kang Dias teh. Alhamdulillah nya Kang Dias di dunia ase. Aya wae alhamdulillah. Abi digeroan deui teh Kang Dias na ieu. Yang anu podcast deui. Teh kira-kira di podcastkeun naon ngaracik bala-bala atau naon ieu? Duka eta oge teh da nyuhunkeun ngomena podcastkeun deui Kang, podcastkeun deui. Bingung abi bade podcastkeun naon. Ulang teraskeun we. Ieu atuh materi nu kamari tentang santri. Siap, mangga. Bilih bade metode ngaracik bala-bala nasi liwet komplit, ayam bakar, katiduna tungtungna usaha we buka warung. Tapi jika nama santri mah bisa goreng bala-bala atau Bisa, ngaracik nu kaditu mah nya. bisa. Ngan sok barangsang jadi tutung. Ya we lah urang ngabahas tentang kehidupan santrinya salami di pondok kumaha gitu nya. Oh, mohon mangga Kamari mah mangga. tenan suka dan duka. Suka dan duka kamari mah. Ayeuna mah naonnya keseharian paling di Keseharian. pondok pesantren boh dina siangna Wengina. Mun naon gitu nu dikerjakan gitu atawa naon teh sanes dikerjakan disebutna teh dipidamel sadi dinten. Mohon. santri teh dina waktu siangna waktu malamna gitu. Kumaha teh Kang? Nya Sata Acana kan nu carita biasa. Ngaroko heula. Eno boga rokok jewang. Jewang Terus dipasihan eno rokona. Aman aya mah. Aman. Bari jeung beja-beja nganjuk ke warung. Jadi kieu pami dina asadintenan ieu nya gitu. Sata Acana abi teu hilap nyebatkeun alhamdulillah masih kene di paparinan Yuswa kitu nya. Dugi ka danget ayeuna tiasa deui ayeuna nyapa baraya anu aya di channel naon teh? Yana Ardana. Ulah hilap di subscribe, like, oge komen. Hatur nuhun Akang. Sami-sami ya. Aya meureun. Aya meureun. 100 wae mah. Ya janten ai pamika seharian mah ya teh ai anu ku abdi di Pilampah mah gitu nya. Duka kan setiap pesantren benten-benten gitu kan. Ai biasana abdi mah di ngawitan di subuh we heula nya. Mohon. Ngawitan di subuh ya. Gugah subuh teh di kobong. Biasana tepan subuh berjamaah sareng ustad gitu. Neras tos netepan subuh ajeng ka madrasah gitu teh ka madrasah teh. Entosana lah ustad gitu keluar eta teh ngaos subuh. Ngaos subuh kira-kira dugi ka tabu salapan. Salapan enjing eta teh. Setengah salapan dugi ka tabu salapan. Enjing teh. Nya Biasa ngahanca gitu. ngahanca eta. Biasana tiap subuh anu diaos teh nya eta kitab Jurumiyah, mungyan Jurumiyah. Pada uninga al kalamu huwal abdur murakabul mufidu bil wad'i faksamuhu salasatun. Jeung we ka dituna da tararangnya. Eta Jurumiyah mangyan tah. Saatosna kitu bebaskeun santri mah. Biasana pami anu seueur-seueun mah ya. Nya Santri mah kedan nyeuh nyalira wayahna. Nya sok nyeuh ka WC, nyeuh yeuh. Ya nyeuh mah emang di WC sih nya mah mungkin bisa di mana. Nu balong. teu kan mun anu gaduh artos eta kalodrikeun teh. Nu ngadu artos daripada balikeun artos mah ngejo. Balikeun dengeuna. Artos kumaha ieu teh? Daripada jadi we salah tuh. Jadi salah. Daripada ayeuna gaduh artos gitu di Angge Laundry ning keneh pake ngejo meuli dengeuna gitu. Lebar lah. Yang dipake liwatnya. Pakai liwat kan ai santri mah neangan kamandirian di dinya tah.
nya kitu kadang anu enjing-enjing teh kitu beres ngaos subuh teh biasana kan nya anu aya anu nyeuseut terus sabagian aya anu ngadamel nasi na kastrol gitu nya ngejo teh ya gitu aya nu masak gitu tah saatosna ayeuna barudak teh meureun tos sarengse dengan pekerjaanna masing-masing eta mah bebas bade ayeuna aya nu makan heula atau napi nu sok salolat duha heula sok salolat duha heula eta teh cuman emang teu sadayana gitu cuman sebagian kan aya tuang mah sok rejeung sadayana bebarengan tuang mah Ait terus eta teh ku mulai belajar deui teh tabu sabaraha? mulai belajar deui teh abdi Terus asar tos dugi ka asar dugi ka bade magrib masyaallah nya ya bobona iraha eta. kulan nya eta kan pami aya dina Oh, nah, waktu siang gitu tah sebenarnya mah pami dina bobo mah jangan kehitung sabaraha jam lah mungkinnya dina ayeuna saatos waktos duhur aya jam 1 tabu setengah 2 sok dipake kulem kadang eta teh kadang sok aya anu ngapalkeun sorogan bilih engke mmm, asar dites sorogan nu subuh teh gitu tah tapi saatosna asar teh biasa netepan heula asar katajug netepan heula saatosna netepan lajeng ngaos asar sareng ustad da biasana pami asar mah ngaosna teh takrib mmm, patul qorib ngaosna teh punten abi mah teu terang Hifatul Qorib teh pembahasan tentang naon? eta mah jadi pami patul qorib mah pengembangan dina seputar ilmu fikih jadi lebih Mmm, ieu deui dina sapinah lah jadi kasapinanya mohon. mohon tapi lebih ka dikembang-kembangkeun deui gitu ciga jurumiyah mah kan jurumiyah ayeuna naek deui gitu kan nya kana imriti dina imriti kayak naek deui kana biasa kana do maksud biasa ka mantek nya ka belah dituna ka alfiah Oh, gitulah pengembanganana ka magrib eta teh. dugi ka Aya magrib disambung deui. disambung deui ke tos magrib teh tos Mmm, magrib teh eta aya waktu jeda heula jareng barudak ngopi gitu eta heeh. ngopi jeung ngaroko heula supaya fresh otak ajeng deui tos isa dugi ka tabuh 12 eta napi tabuh 1 wengi Masyaallah. eta teh tah pami anu dileukeunan di dinya teh mah rupi-rupi pangian ngaosna dimulai ieu naon teh kitab alat kitu nya Yaqulu nado maksud teras tasrifan teras ayeuna ngerab pami bahasa santri mah Irab teh naon Kang ngerab ngomong? teh ciga sakedik ya nya Ya, ieu sok. bismi pami disebut nanti aya nu ngerab aya nu sebutna tarkiban ieu Mmm, teh bismi kumaha ari tarkibanana lapad bismi jar majru naon ai hartina jar anu ngajeerkeun naon ai hartina majru anu dijeerkeunana mana rupana jar nyaeta huruf ba mana rupana majru nyaeta lapad ismi cek sahabat teh harap jar cek ajurumiyah kumaha pokna wa hurufil hopli wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba kasih ka ditu jadi patokanana kumaha qaidahna nah, itu disebutna teh ngerab supaya orang terang gitu karena segat kumaha ieu tabu sabaraha teh? tabu Sampai dua ka wengi tabu wengi pisan 12 tabu tabu 12 tabu 12 gitu nya. satunya Uang deui tos tabu 12 mah gitu. tuang deui biasa we Ngaliwat ya ngaliwat. ngaliwat biasa jam sakitu teh matak Masyaallah. anu di karobong mah garendut Hmm, da sidik sararenang lain cenah ieu mah kan tos ngadangu kieu cenah. kumaha kumaha tah Santri mah cenah ciri khasna cenah. nya Sok aya budugna cenah. oh, Lamun eta cenah budug berarti pijadieun cenah eta pijadieun ajengan. Nah eta teh kumaha eta teh? tapi sebenarnya mah nu budug gitu teh kejadian wali Masyaallah. tapi walina wali HS Ah ieu nya sok aya we kitu. Ieu cenah. Malah kan abi mah damel di apotek apoteknya mohon kenalan-kenalan teh anu orang kumaha tua tah orang tua anak teh mohon anu meruang kalihna teh pelasantren hungkul mohon cenah sok ngaweat obat teh sok ieu lumayan cenah aya obat kangge ieu cenah arakeul cenah kada ieu ieu cenah urang kali di pondok cenah ieu cenah mohon arakeul nah cepet teh sahiji dua hiji teh saurang dua orang ini teh ede nu kantos ngadangu deui cenah mohon tah cenah biasana mah cenah lamun santri barudug sok jaradi cenah jarang iya
Ai salaresna kieu mangyannya ai pami santri anu sok disebatna santri sok barudug teh. Salaresna kieu abdi nembe terang oge di nya guru abdi anu nyaurkeun ka abdi cenah janten kieu ye santri anu budug teh cenah salaresna mah eta teh dina pikiran tarik pikiran tarik karena ngapalkeun sanes karena maksudna teh hayang kawin. anak kawin wae ieu mah. Sanes karena misalkan teh dina tempat kulem gitu apakah jarang kebersihan atau kumaha gitu. Tapi da santri mah biasana kan dina ge terus mandiri kan kebersihan Nya pengen teh diutamakeun. bener sih diutamakeun kan enak dina kebersihan kan ciri dina sebagian orang iman gitu kan nya. Dina hadis oge anadu patu minal iman geuning eta kebersihan sebagian dari iman teh geuning. Tapi da ai insyaallah ai masalah anu karotor karitu mah saur pangarsana almarhum Abuya Uci oge tempat anu luluberan ku barokah piraku rek jadi penyakit. Masyaallah. Nya gitu. Janten salaresna mah eta dina pikiran urang ngapalkeun saking ku ayeuna kumanya otak teh terus diangge kangge ngapalkeun anu akhirna si darah kotor teh kalaluar lewat eta lewat pori-pori urang nu mata ngakibatkeun kana wudhu gitu. Karena ku seringna gitu. Oge kan tos ngadong oge Kumaha sok. karena besok ngaos gitu nya ngaos ngaji ngalong teh sok Muun, ngiring-ngiring we muun. kitu di majelis taklim teh. Muun. Pasaran pun guru pelaksana abah gitu nya Muun, pimpinan majelis Basyairul Khairat terus kadangu teh tong kade cenanya masyarakat mau sampai ngahinakeun nu jadi santri. Muun. Sabab cenah dina hiji wilayah cenah mun teu aya santri cenah eta bisa Allah bisa nurunkeun mang pirang-pirang balai gitu. Muun. Sabab cenah ayeuna dina kan santri mah aya dina fardu ain misalna fardu Nya. ain teh kan berarti aya nu ngalakonan teh wajib gitu Wajib maksudna. gitu. Tah dina hiji lingkungan teh cenah lamun teu aya santri kitu nya komo anu ngaji alat kitu lah Muun. kala itu cenah bahwa maka eta cenah si hiji wilayah teh bakal katibahan balai gitu bakal katibahan musibah atawa dosa gitu sakabeh Nya. kampung eta. Nah eta teh kumaha gitu Kang maksudna teh jadi eh apakah di hiji wilayah teh emang harus gitu nya urang teh menghormati santri atau napi kumaha eta Kang penjelasan. Janten kieu emang dina segi eta mah gitu Mang Yan janten dina artian ayeuna ngahormatkeun santri anu ku abdi di Uninga gitu nya. Janten ayeuna bukan ayeuna menghormati santri teh bukan harus dihormati siga kieu nya gitu sanes tapi dalam artian lamun eueuh santri gitu nya rek saha atuh ayeuna anu ibaratna kahareup jadi imam ke di masjid. Rek saha atuh ayeuna anu mimpin masyarakat dina acara syukuran nya dina bababan anu seputar agama gitu kan. Lamun teu aya santri ai sedangkeun matak santri di Punten mun cek kasarna mah teh nu ngaping nya pengiringna tah gitu. Kan ayeuna santri tujuanna ngobong gitu kan nya uih deui ka bumi teh kan meureun hoyong aya nu nanjeurkeun agama di hiji daerah meureun kan. Ayeuna saparantosna meureun da ustad-ustad teh meureun nya aya sepuhna gitu. Sadayana nu di dunia pasti bakal tumiba kana namana maot. Sadayana oge ngan ai maot teu nyaho kana nu ngora jeung anu kolot gitu. Bisi mangyana bade ti payun abi teu pengker teu sawios. Bisi abi teh. Mangwe ti payun Kang. Malah Ya sok aya geura ieu Kang ieu mah dina ieu mah kalaban ku abi nyalira nya. Di nu ngaos kitu nya atau pangaosan lah kitu. Jangan teh nuju nerangkeun cenah dina bab kematian ieu teh nu karasan deui ngabahas bab kematian nya kematian. Kieu cenah. Cek ajengan teh cenah. Salah sahiji cenah ngantunkeun dina kaayaan pengajian teh eta teh anu kaasup maotna syahid gitu. Maotna husnul khotimah gitu dina urang ngalakukeun dina urang keur ngaji keur edek indit ka pengajian jeung uwih dina pengajian nya. Oh saya ajangan teh nyerangkeun teh ditaros nu ajangan teh. Saha anu hoyong ngantunkeun sae kitu tanya. Saha nya nu alim ngantunkeun sae kitu atuh jamaah teh abi horoyong gitu. Ditaros deui ku santri teh.
Tah eta kebenaran ieu cenah di pengajian. Saurek teu heula. Nah, eta nu bieu ngajawab hoyong raramean teh jual. Garam teh Ya ramai. abi oge. Jadi aduh ampunnya Ampunnya eta nya ai masalah maot mah da urang teu terang gitu nya umur mah gitu teu terang. Ai namina maot mah nya urang ngadoa ka Allah mah geuning kan nya Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah kan ya urang ngadoa teh gitu. Hayang maot teh kaayaan dalam husnul khotimah dina nu sae nya mugi-mugi we urang ditetepkeun maot teh sing kaayaan dina iman sinareng Islam gitu. Ya uih deui kana pembahasan anu kunaon cenah nya dah. gitu kan nya jadi kanu maot gitu. Piraan Tapi ieu peuting-peuting mah tuh sieun atuh. moga dipanjangkeun we sana kana kesehatan keberkahan. Amin amin. Ari Ya. kana maot masuk ngaradoon wae kan. Nya tuh dah Kadang kadang cinta dunia gitu. Aduh ampun Gusti. naudzubillah orang teh digitukeun cinta dunia mah. Tidak butuh kan udah Eta mah jawabanna ya di hati masing-masing di juga hati namanya. masing-masing. Mangga we pemirsa eta mah. Beli aya nu ieu mah jawab we lah gitu. Jawab di komennya kayaknya. Komen kayak di hanapi. Ada orang lajeng ka pembahasan. Siap. Jantan da pami aya ngahormati anu kitu teh emang yan dalam artian anu saeur abdi teh pasti bakal aya nu nanjeurkeun. Kan cirina santri teh kapayuna meureun bakal jadi pi ustadeun di hiji daerah gitu kan jadi patokan anu mataknya dah aya di hiji daerah anu ngaos gitu. Sabab lamun ayeuna di hiji daerah gitu nya tak aya nu ngaos kana ilmu agama maka tunggu kehancuran eta daerah gitu. Rek saha atuh ayeuna anu naon teh ngadegeun gitu nya anu ayeuna ngahayu-hayu gitu salian ti pemuka agama nyaeta ustad. Kan ayeuna contohna dina ulah boboraah we wali songo we nya muka hiji daerah gitu kan nya lewat kumaha carana gitu kan nya anu kapungkurna di zaman ibaratna masih kena nyembah itu ieu pamecek urang mah ciga Sunda wiwitan deui nu kararitu lah nya kan hiji daerah eta teh pemuka agama teh ciga wali songo teh kan nya nanjeurkeun ilmu nanjeurkeun naon tah santri oge engke pami uih ka daerah teh tugasna teu benten jauh ciga kitu hayu-hayu matakan salah sahijina ayeuna anu ibaratna dina pamisok aya nadoman geuning dupingan niatan ngaos seueurna nya Kabungkur mah araya eta araya anu karitu kan aya geuningnya katiluna muntos timu geuning niat bade dilakonan ku sorangan dalam artian dilakonan ku sorangan sareng sadaya rerencangan tah di dinya ge tos jelas jadi motona santri mah dilakonan ku sorangan teh kieu jadi ilmu teh dimanfaatkeun heula ku sorangan tepikeun ka timu di mana tangking geus timu di pasantren sareng sadaya rerencangan maksudna sadaya rerencangan di dinya teh nya anu berbaur jeung urang di masyarakat gitu eta teh di dinya oge dina dupingan niatan geus terus kapendak gitu bahwa ilmu mah anu manfaat mah ketika diamalkan banyaknya ilmu kalau tidak dimanfaatkan buat apa tah eta gitu kan nya sanajan saalit saur abdi dina podcast sebelumna geuningnya sasiereun sabeunyereun oge aya diamalkeun mah insyaallah ilmu pasti bakal bertambah deui manfaat da ilmu mah cekolot moal berat mamawa dan anu maksana kana dihormati eta teh kitu mangnya ya makana dina hiji wilayahnya gitu nya mohon mun teh santri atuh hancur eta wilayahnya nya pasti sedangkeun ayeuna nyiar ilmu teh terus lebat ka fardu ain kan nya kewajiban gitu kewajiban atuh kan ai nyiar ilmu mah kan paridotun ala kulil muslimin wal muslimah gitu jadi ngala ilmu mah kudu we wajib gitu pikeun kaum muslim jeung muslimah pikeun lalaki jeung awewe teu mandang-mandang bulu lah gitu komo orang anu salaku ayeuna memeluk agama Islam gitu kan gitu yang nu alit kudu nya nu alit kudu yang nu ageng gitu nu ageng bari jeung hoream oge lah minimal ciga mangyan ieu paksakeun Allahumma paksakeun deh geuning mah paksain cenah paksain cenah bari jeung
Ari jeung tunduh oge lah ngalagedai oge nu penting mah urang ngaji we gitu. Mata anu kasauran apa amanya cenah. Nu saluhureun ngaji Tah cenah. eta kasauran apa wahamat eueuhan nu saluhureun ngaji teh emang leres gitu. Nya Da sadayana anu kehidupan urang dina ilmu kitu. tina ilmu nyiar ilmu tetep kan naon aya sebutna nyiar ilmu teh nya ngaji teh ya gitu. Salat ayeuna apal sah jeung henteu sahna dina Dina ilmu. dina Dinu ngaji. ngaji teh Dinu nya. ngaji teh ya ayeuna wudu kitu apa bener jeung teu benerna, walatra jeung teu walatrana di mana? Dina ngaji teh. Dina ngaji teh ya. Jadi kapendak sadayana rek masalah kararepet dunya dina ngaji mah aya Aya. kabeh oge kitu. Nu matak ulah eureun ngaji tah eta. Rek sanajan ieu oge kajian Allahumma paksakeun we. Paksain. Kadang sok misalkan ya jadwal pengajian ya dinten enjing wengi gitu. Wah siang teh sok semangat eta teh Nya masang semangat niatnya. pasti. Hadir. Pas bade prakna berat eta teh sampean teh ngalengan teh. Nya. Aduh gogodana. Gogodakan eta teh si setan teh soalna panggede-gedena ganjaran dina ngaji atuh. Nya. Budaya. Matak geningnya zaman ayeuna mah ulah kadang emang orang-orang teh gitu nyepelekan tentang ngaji teh emang nya sok ayanya sok kararese gitu diajak ngaji teh. Oh, naon ngaji cenah lah ibaratna mah. Bener kan dari sorangan menteng tah sok kitu nya. Matak geuning Asa bener teh gini. asa bener teh ya. Matak ayeuna mah ulah boboraah diajak ngaji, diajak barang hakan dina ngaji ge hese ayeuna mah. Padahal dina ngaji barang tuang tapi hese diajak nanti gitu. Tuangna diganjar ke ngaji mah nya. Tuangna diganjar entos mah dina tiap tuang ngenteng ajantenkeun sipa ka urang teh ngajantenkeun landong setiap anu dihuapkeun teh eta teh luluberan ku barokah. Coba eta kali-kali nyapirakeun kana ngaji gitu. Masya Allahnya jadi santri mah nya gitu nya. Waktu keseharian teh yang istirahat teh gitu nya. Nya jeung istirahat teh. Yang istirahat teh nya mun cik urang mah kitu nya jalmi jiga abi gitu nganu sapopoena ukur kasab gitu nya. Ya waktuna deui ya bobo teh panjang gitu. Panjang mun. Jangan santri mah terus waktuna ieu ngaos sesuatu ieu ngaos deui waktuna ieu ngaos deui. Kolam namanya gitu. Anu sakrejep panginten gitu nya. Ngan tapi di balik eta oge aya wae Mang Jan anu ayana saukur cicing di kobong teh emang bener horea mah aja teh ngendul kanu hees we matak disebut oge wali kasur eta mah wali hees. Alhamdulillah. Tapi sakitu ge kersa pisan. Jadi santri gitu ya. Pang nama urang ulah ninggal dina ayana segi dina tidurna Mang Jan dina kolamna. Tapi tinggal mah tempat anu dikoleman ku urang di mana eta tempat anu dikoleman ku urang tah. Tempat anu kululuberan ku barokah. Insyaallah. Ulah boborah gitu aya hiji carita Mang Yan ieu hiji carita tah kumaha. Aya jelema Mang Yan ye di hiji eta teh aya pengajian. Pengajian. Terus dina pengajian eta teh aya anu ngalewat. Nu ngalewat eta teh tengah peuting Mang Yan. Saking si jelema eta teh capek karena perjalanan teh jauh keneh hareup pulang. Nu ngalewat teh jalmi tapi. Ya jalmi pir aku itu Kang Baso mah tuh. Terus Kitunya si jalmi eta teh istirahat gitulah ibaratna mah. Milu istirahat di pengajian teh gitu. Udud gitu nya. Ya abi maksudna teh rek udud. Soalnya saritana eta teh si jalmi udud. Ampun. Ya aduh. Si aya tos nyandu mah. Tah, ajengnya ieu. Istirahat Mang Yan di hiji eta tempat. Da anjeunna niatna tadi lain hoyong. Ayeuna lain hoyong ngaos tapi hoyong istirahat. Dah di masjid gitu. Nya aya di masjid teh anjeunna teh kulem. Kulem gitu teh ngadangukeun milu kulem hungkul. Milu kulem hungkul di hiji pangajian eta. Tapi naon anjeunana ketika kulem anu niatna teu ngaos karena aya cicing di masjid eta di tempat pengajian anjeunana kenging ganjaran dina ngaji. Masyaallah. Padahal niatna henteu kan ngiring istirahat unggul. Bahkan lamun memang dina istirahat eta dina riungan anu pinuh ku rahmat sareng barokah luluberan dina ayeuna maot naon ge anjeunna bakal kaayaan husnul khotimah.
Kita cari tadi guru gitu. Ya, saking ku Masya Allah gitunya dina ngaji gitu. Ngaji kitu Tah nya eta. seueur matak tina lamun cik pun guru abi nya kitu nya lamun ngaji sok cenah borong niat teh cenah. Ka pangajian mau hiji niat borong kabeh Nya, niat teh beunang ku pangajian beunang. Beunang sadayana ge beunang. Kan kudu inget anu di emang di landasan ku niat geuning aya dina sapinah mah niat tu konstitusi mubtaronan dipilihi cenah. Maksud hiji perkara bari prak jeung migawena ngan lamun bari henteu jeung prak migawena cenah ngaranna teh ngajam urang teh kitu. Matak aya niat mah mun urang geus niat matakna kudu dregdeg. Lamun dina hoream oge Allahumma paksakeun eta teh si setan teh cenah ngagulantung dina suku dina panon supaya berat teh urang ngalengkahkeun kana pokona jurus pangajian. sama eta we nya Allahumma paksain. Allahumma paksain. Naon oge urang mah kudu dipaksakeun mah. Tapi tah naon lamun emang dina urang aya kararepetna oge nu penting urang geus niat karek ngaji insyaallah dina niatna oge diganjar ku Allah Subhanahu wa taala. Urang kumaha Allah bageur ka urang ketika ayeuna urang niat kahadean dina nyiar ilmu we urang rek ngaji. Malaikat mah geus nyatet, geus nyatet eta teh. Si anu ye geus niat ngaji catet alus. Tapi ketika urang ayeuna erek naon ngalakukeun hiji maksiat karek niat can dicatet. Sampai ka bener-bener urang teh terjerumus kana maksiat eta nembe dicatet dosa. Niatna mah moal kaheula dicatet. Tapi boga niat kebaikan, erek kebaikan apapun geus dicatet ku malaikat. Urang kumaha Allah teh mikawelas mika asih ka urang nya. Tapi urang na we nu Nya. ngalelelewodehkeun kana Rahman jeung Rahimna pangeran teh gitu. Memohokkeun nya Ngomohokeun eta aya nu we deui kanu lingkungan masantren deui gitu lingkungan nya. masantren Santri deui. gitu nya. Jadi mun aktivitas wengi teh sampai jam 2 Jam 2 lah, paling jam 1 dina mentokna oge jam mah nya 1 nuhun. teh kulam deui gitu. Lem deui. Bugah deui engke janari gitu. Wah deui subuh tapi eta teh sok aya nu jarang kulem mang yan sok aya nu sambung heula ku tahajud. Tahajud heula sambil ngamalkeun lah amalan-amalan anu emang dihususkan untuk para santri dina aurad, dina sholawat gitu kan. Terus beres ngamalkeun eta masuk dilajeng kulem. Gitu. Bugah deui ka janari gitu. Harusnya Muhun. wakosna santri mah gitu. Ngaji Bilang deui, bukan muhun. ngaji deui. Ngaji deui. Ngaji deui. Ngaji deui. Ngaji deui. Dina ieu Kang, misalnya dina Kumaha ieu? kurikulum gitu nya, kurikulum pesantren gitu nya. Muhun. Dinu eta teh sok aya ieu Kang masalahna teh kelas-kelasan atau kumaha. Jadi amun dina SD, SMP gitu ya SD teh belajarna ieu gitu, SMP belajar tah lamun pesantren teh kumaha gitu sampai ka hayang urang bisa lulus gitu kana pesantren teh. Oh muhun. Janten kieu mang yan. Ai abdi pesantren abdi mah mungkin di pesantren Batur mah ada yang namanya kurikulumnya. Taruh cigara rencangan abdi pesantren di Padalarang gitu anjeunna teh. Aya kelasna ciga kelas ibtida gitu. Nami-nami kelasna teh. Pesantren modern apakah Salapi sami, salapi. Jadi kelas ibtida teh anu eta we khusus aya nado maksud hunggul digecekna teh ge geus apal naik nado maksud lumpat deui ka luhurna tangking sapalinya lumpat deui gitu. Jadi aya disebutna kayak aya kelas alfiah anu gitu. Tapi pami di pesantren abdi mah sama rata sadayana oge. Tah anu lalaminya anu lalamina kedah tiasa ngabingbing. Oh nya hilaf abdi teh. Dina ayeuna waktu selang anu duhur teh tadi istirahat ya ganenya tabu salapan terus nyisih gitu eta teh sok diangge anu senior mah diangge ngajar ka nu baru teh. Jadi nu baru teh ngararaos deui gitu supaya nyusul supaya ditanya sok cenah apalkeun ieu tangke ditanya nah ieu beut dibaca kieu nah ieu beut dibaca kieu sok jelaskeun kumaha ceuk jurumiahna cek tasrifna kumaha sok asupkeun kana sulasi mujarab boga sabaraha cenah eta teh digarcek gitu mang ya. Jadi jika nama pesantren mah janten
naikna tahap teh upami tos menguasai ilmu nu ieu Tah eta kitu. tahap di ilmu nu ieu Muhun tahap muhun. di ilmu nu ieu Tah gitu nya. tahap-tahapan lah. Janten ai masalah lulus henteu mah gege aya kecap di ustadna. Eta masalah lulus henteu. Tapi pami ayeuna urang hoyong menyudahi teh tos 15 tahun ataukah 10 tahun gitu ataukah 8 tahun, 7 tahun kah gitu kan. Eta mah tergantung kitana. Tapi suatu saat ustad ge pasti bakal nyarios jang bral geura mulang gitu nya geus waktuna anjeun ilmu geus masagi pek geura lumampah amalkeun sagala nu aya di dieu. Tah Kembalikan ke eta masyarakat ka gitu nya. masyarakat teh eta wihna di dinya. Ka masyarakat kan pertarosana sok aneh-aneh Nya gitu. sok Mata benteu. kudu siap urang Tah, sagala rupina sok gitu. kadang kan masyarakat kan sok kadang teu nampi gitu nya. Nya Ayeuna kan misalkan keseharian di pesantren gitu nya di ka masyarakatkeun gitu teh. Ka masyarakatkeun sok kan sok kadang teu nampi teh karena maksudnya ku awam teh gitu. Udah cenah atuda kan tah. Enten kan sok membingungkan. nya tapi eta justru Mang Yan salaresna mah santri asakna di dinya. Kedah terang mah. Kenapa asak di situ? Karena kan orang menyesuaikan dengan masyarakat gitu kan. Matak guru ngaos mah seueur di mana oge ngan paling sesah mah milarian guru ilmu tasawuf. Tah eta. Matak ilmu teu dibarengan ku tasawuf. No. Tasawuf teu dibarengan ku ilmu oge. Gitu Mang Yan. Makana dina komen teh cenah. Kang ieu deui podcast deui Akang aduh itu teh anu sareng Akang deui teh. Tapi tadinya bade tos janji nya sareng aya kitu hiji jamit yang di podcastkeun teh. Mohon. Ngan mung cenah ieu teh dina komenan tapi teh yang kan Akang heula cenah itu Siap, CB teh mangga. untung we ieu waktuna luang gitu. Dayana upami mun dicaritakeun tentang kehidupan santri sabenerna mah panjang pisan pisannya. teu tiasa di ieu teu tiasa dijentrekeun secara atuh mah beres atuh ngebahas sabulan oge. Ibaratna mah gitu. Tah Kang ieu ayeuna mah. Naon sih anu membuat nyaman di hiji pasantren jadi kasih murang kaina teh bisa nyaman gitu teh dina hiji pasantren teh naon gitu nu ngajantenkeun kenyamanan dina hiji pasantren gitu apakah dina keseharian kan sok enak seueur oge gitu Kang anu karek lebat pasantren malahan kan yang arwih deui gitunya Mohon. apakah harus apa gitunya anu sebisa mungkin eta teh si orang teh Anjeun betah di dinya dina gitu. pasantren. Anu di pasantrenkeun mah teu aya deui nomor hiji mah anu cinta, anu rindu, anu banget mika cinta kajungjunan urang sadayana habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah eta nu matak ngajinkeun betah teh karena rasa cinta urang duriat urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu nomor hijina eta. Anu kaduana dina kebersamaana Mang Yan eta ayeuna babaturan di luar moal siga babaturan di kobong. Sok abi mah nya ieu mah asli wani sumpah abi mah sok ku abi dirasakeun babaturan anu di luar jeung anu di kobong beda jauh. Anu di kobong mah bener ibaratna perih, susah, senang, bareng-bareng teh bener Mang Yan. Ibaratkeun ayeuna lamun urang ieu tetuang kajeun tetuang kabeh. Lamun urang bisa tetuang sosoranganan gitu. Susulumputan ngandalkeun ego sorangan urang teu bisa kitu. Urangnya di dinya mikir gitu. Mikir nanti kieu. Urang tua ngeunah nya babaturan urang kumaha. Sedangkeun dina ilmu agama ge kan saacan diri sorangan oge. Geuning nya sok ret heula geuning ka tetangga, nya tetangga teh tuang aya nu sakuduna kitu, nu sakuduna eta mah. Namun emang bener gitu kan. Tah di pasantren kan diajarkeun nilai-nilai moral-moral gitu terhadap manusia kumaha. Yang ibaratna mah naon teh? Memanusiakan manusia teh gitu. Didinya mangnya anu matak ngajieun betah tersentuh. Aya deui pokona mah tuangan santri mah favoritna waliwet nya. Iwal ti liwat we deui.
sok ayeuna santri pesan tuang kitu tuang kieu da jawabanna teh liwet Liwet. liwet Liwet. liwet Tapi anu nomor 2 opsina mie. Mie erek disebutkeun moal. sok Sugan disebutkeun sponsor ya. mie si eta we Mie lah si eta we lah pokona mie bae eta aya deui eta. Liwet jeung mie gitu. Aya bahan mie disanggu liwetan. Bari liwet teh nu kamari geus tiis ya. Supaya hanet kumaha carana tak kitu. penting mah tuang teh Nu penting mah tuang teh tapi alhamdulillah geuning katuangeun boh ayeuna rek nu kamari kitu nya. Alhamdulillah dugi ka ayeuna ge sehat. Karena sing ingat anu dituang eta luluberan ku barokah hungkul gitu. insyaallah Insyaallah. santri mah nya we dek anu bieu lamun dicaritakeun mah da bakal panjang ya teh Bakal panjang. Pasti Mang Yan. Bakal panjang. Kamari oge emang abi ninggal gitu Mang Yan. Aya sapalih rencangan gitu rerencangan damel boh rerencangan di sekolah. Nah Kang ya maneh cenah podcast kan kamari teh cenah podcast teh cenah saseueur teuing heureuyna Mang Yan. Justru nya anu lebat masukan ka abdi justru anu dipilarian teh cenah dina moto-moto anu hikmah-hikmah nu tiasa diambilna cenah. Kamari mah cenah seueur teuing heureuyna cenah janten sakedik seriusna teh cenah teh gitu. da ai kamari mah kitu kan kumahanya awalan Ngawalan nah. bingung ya teh bade materi naon da bete mah urang awalan karena si akang nuju aya cenah teh waktosna nuju uih damel dieu nya Nuhun, karasa nuju aya mudah-mudahan kapoeuna mah upami aya masukan atau kumaha-kumaha mending langsung komen we nya Nya. insyaallah kayak ku abi ditinjau kitu nya diperbaiki gitu ai eta mah mangrupakeun heuleuy mah nya sopados hiburan asa Nya kabeh gitu kan seperti kayak hiburan lah ulah serius teuing Nah. urang teh gitu supaya menarik gitu lah. mulai menarik gitu kan ai kan cenah mun aya heureun mah sok awet ngora cenah Nah eta matak tinggal raraya abdi tuh. Awet ngorak ieu. awet ngora awet kolot Ya gitulah aya nu masukannya. Pami masukan mah tiasa di komen atanapi ketika pependak langsung atau rerencangan atau sanya nyarios we lah saujratna gitu. Bilih kirang naon gitu. oge bisi aya nu hoyong aya nu dipodcastkeun gitu abi misalkan gaduh pengalaman ieu menarik untuk diceritakan gitu Ya, untuk bisa oke. berbagi pengalaman boh ilmuna boh pengalamanna langsung we komen kayaknya Komen. dihandap ke komen cenah kayak insyaallah ku abi ditinjau ke mun aya waktu surang badamikeun gitu Badamikeun. irahat ya podcast Nya gitu da ayeuna diceritakeun. ieu mun dicaritakeun oge ngabahas tentang lingkungan Santri. pesantren santri Ya. mah kitu panjang lebar ya Panjang teh lebar. sugandeng ke ka payuna aya waktu deui ke urang si akang deui lah pokona si akang Siap. deui ya gitu. Insyaallah ge ka payuna ge teh tos araya kitu nya nu tos nya yo yang podcast abi teh kieu nya insyaallah ke abi diusahakeun dina waktosna ayeuna mah da bieu dina komenna kan Kang si akang podcastkeun deui si Iya. akang podcastkeun deui aduh cabe teh si Siap. akang aya waktos teh nya cabe teh kieu suka aya naon di si akang cenah teh Salaras nama da pami emang ditinggal gitu nya. Kasep sebenarnya mah beda tuh. aku date Si tengang ge kasep akuna. Tapi ganteng. Ngguan benteng. pokokna mah kata-kata yang ayeuna mah pesantren is the best gitu. Pasantren is the best. Santri is the pokokna best mah. pokoknya mah santri. Santri is the best. Yo nya bisi lalajona kolot. Si rek saha omat budak pasantrenkeun. Lamun budak di mana di pasantrenkeun maka kayak si budak eta nyiapkeun tempat istana jeung Kolotna. kolotna di surga engke. Eta we. Omat. Ulah ayeuna mikiran budak tuang kumaha di pasantren. Ulah dipikiran yakin tuang di pasantren mah. Iya sananya kadang-kadang umat yang lamun masantrenkeun budak tah tong boga niat nah meh eta si budak teh nah meh jadi ajengan tah oge tong ninggali eta pesantren teh cenah iya pesantren hade gedungna tapi tinggali mah cenah silsilah dina perguruanna kitu nyampe teh ka Leres. kanjeng nabi gitu Leres eta mah ya. Da uih deui ya. Anu kedah di garis bawahi mah kieu. Intina ilmu anu katimu dina ngaji, anu katimu dina ngaos, intina mah teu aya kajaba salian di anak incu urang supaya tiasa ngadoakeun urang nalika engke urang geus maot. Saha atuh anu erek ngadoakeun urang
dina engke urang geus maot lamun eueuh nu barisa ngaji mah. Lamun Eta. cik kersana abuya mah cenah mun urang teu bisa ngadidik anak cenah keur mah cenah hirupna cenah nya urang teh capek teh ku ngurus anak Tah, urang mau cenah anak teu boga ilmu tuh kadang kalah leuwih direripu teh di tah kuburan teh eta cenah aduh eta kadon naudzubillah nya cek naudzubillah ditebihkeun. naudzubillah. Mata abi mah ke jaga-jaga cita-cita masuk ke budak para santrenkeun mah keun we. Sok Lain kadang ku zaman ayeuna mah kalah nya kitu dek niat masantrenkeun budak alah si budakna kalah ngadon teh nya ngadon berat ya gitu aduh. nya kadon-kadon berat tapi anu leuwih parah mah loba anu nu ngadamel pasantren dengan oknum-oknum tidak bertanggung jawab Bang Yan. Hmm, Contohna ayeuna pasantren kadon dipake tempat cabul nu karitu. anu eta geuningan Kasus teh geuning nya. surga di jerona teh nya. Lah eta oknum-oknum tidak bertanggung jawab anu ngacemarkeun nama pasantren. Jadi Nah janten nya leres tak janten pesantren teh ayeuna mah nu jalmi awam nu terang kanu naon kitu silsilahna pesantren teh jadi ayeuna mah buruk mah buruk, pesantren teh buruk. jadi soalnya si orang tua teh dek ngalebetkeun ka pesantren urang kali teh jadi ngadon ti heula geuning Nya eta. cenah geuning kalah kieu komo anu urang kalina istri mah nya Nya kan jadi nya kalah eta. sarieun teh Sarieun. payun gitu. Sarieun dipayun. Makana eta nya euy deui mah kudu miladeun pesantren teh kanu kanu sanad perguruan Eta sanad perguruanna bener leres gitu kan. Ibarat di abi alhamdulillah abi mah santren di Kobong waktu eta. Aya santri istri. Berapa boga sadayana? Pamagat sadayana di abi mah waktu eta. Istri-istri teh waktu di Banjaran barijeng jauh gitu Kobongna teh. Tonggoh heula gitu. Nya eta nya Mencemarkan nama baik pasantren. Sok bila mana bisi gitu ya pasantren dengan oknum-oknum tidak bertanggung jawab langsung weh hujat lah ibarat nama gitu. Eta soalnya mencemarkan nama baik pasantren abi gitunya anu abi salaku santri oge geram gitu dengan akan hal-hal yang seperti itu teh karena naon teh jadi mencemarkan nama baik pesantren lah intinya nama eta nya mencemarkannya eta teh membuat menurunnya drastis gitunya jadi orang-orang teh orang tua teh memasukkan anak-anak ke pesantren teh jadi ngedon padahal kan tidak semua gitu kan tidak semua pesantren gitu. Mohon. Aku udah di sing inget oge gitunya lamun aya paribasa kieu cenah misalna masantren ngaji we da tetep we kudu saimbang antara ilmu dunia jeung ilmu akhirat cenanya antara pesantren jeung dunia. Rek adog-adogan oge cek guru abi ku kumaha oge pasti bakal berat ka dunia cenah gitu. Moal bisa saimbang antara dua eta. Pasti bakal berat ka dunia komo aya geus apa kana duit juga MM-an. Ulah bakal MM-an puluhan juta we. Anu asalna dina ngaji kan teu saeutik anu mah jelema anu memperjualkan beli akidah manehanana demi kepuasan sendirinya eta ku duit. Ulah bobora ayeuna duit anu ratusan juta puluhan juta oge anu udah banyak orang anu kabongroy ku eta geuning. Eta nama yang terakhir kata Kang beli aya anu kata-kata motivasi kangge ieu teh penonton anu Kang podcast di Akang beli eta. Siap. Enggak Kang. Podcast teh nya intina mah kieu jangan lupa sarapan karena sarapan lebih penting daripada harapan. Eta we. Eta mah yang kasih dia. Kasih dia ada ya wae, kasih dia ada ya wae. Eta pokoknya mah kata-kata motivasina geus intina mah ayeuna hiraukan kata-kata di luar sana, fokus terhadap diri sendiri, nikmati prosesnya dan suatu saat nanti kamu akan menikmati hasil dari sebuah proses tersebut. Nah, eta intina mah. Jadi urang kudu hareudang. Panas teh ya, make panas ulah. Baru rek keprok ya. Intina mah gitunya, guys. Jadi sadayana kudu fokus lah. Ibaratna pami anu keur ngobong sok sing semangat ngobongna. Pami aya anu keur ngaos sok sing ketawa ngaosna gitu. Ingat fokus terhadap diri sendiri, jangan hiraukan kata orang lain. Suatu saat orang berproses pasti kita bakal naon?
tadi teh ya menikmati hasil proses dari tersebut gitu. Eta tah. Tah gitunya eta di Kang Dias gitunya sok aya bisa masukan mah pokona komen we Komen. oge dukung ieu channelnya ku cara subscribe Mohon. oge di like upami manfaat mangga di-sharekeun saluas-luasna gitu nya upami aya masukan kangge ieu channel mangga komen we di handapnya dayana mun bade dicaritakeun deui tentang masalah perjalanan santri gitu di pondok pesantren panjang keneh gitu nya insyaallah kapayuna urang garoa deui si Akang lah Siap. karena si Akang lamun teu sibuk mah geura we da Siap. eta nu ngomen oge Kang Dias deui Kang Dias insyaallah oke mah ya gitu bukan mah tong hilap dukung ieu channel upami manfaat mangga di-sharekeun saluas-luasna dicekapkeun heula wae nya Kang Kang Cekapkeun wae sakieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kela, Mang Yan. Ulah abi aya pantun. Oh ya pantun heula cenah kira-kira. Pantun heula. Kumaha. Jika ada sawah di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Lanjut. Kalau ada umur panjang, ngahaja ieu teh podcastna teh dipanjang-panjang. Naon? Amplopna teh gede ya. Aduh, Sakitu we. Ampun. Gusti nu agung. Nampo we kita langsung. Pokoknya namanya Sakitu we. sakitu we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.